Halo sampurasun wargi Sunda Jawa Barat anu carekas anu masih garaya. Nah, kuring di dia rek ngobrolkeun masalah, lain masalahnya, teu masalah sebenarnya mah tentang logat-logat anu aya di Jawa Barat. Saeutik sih teu loba teuing. Contohna aya logat anu memang pikasirieun ya bodor. Nu kahiji nyaeta logat daerah Tasik. Daerah Cihaurbeuti. Kelana rambut kieu. Logat nu kahiji nyaeta logat daerah Tasikmalaya. Daerah Tasikmalaya ka abah dieu Cihaurbeuitian lah. Mang, geuningan eta teh domba teh geuningan pengkor. Cenah. Nah, kitu dah. Nah, nanya kunaon? Cenah. Nanya kunaon? Oh, nah di balai doku saha? Nah geuningan bet lenger cenah. Tah orang Tasik daerah Cihaurbeuti. Terus lamun daerah Sumedang, tapi Sumedang teh Sumedang jeronya baheula lama aya lembur ngaranna teh Cipaku aya mah satutupan ku laut. Ku cai waduk. Akin hit kamarana oi. Geuningan eta geus ngagaremol, geuningan mending ngaringkig, marawa jingjingan oi. Mereka moana atuh cenah. Kemana atuh? Geuningan marawa jingjingan. Nah, eta orang Sumedang tapi daerah pojok. Nah, aya deui orang Sumedang tapi daerah badieunya daerah Situraja ka jero. Logatna teh siga kieu. Naha, da teu kitu. Naha, da teu kitu. Geuningan eta nu digarawe Candi Balayar. Da kami mah da teu kitu geuningan. Tah Sumedang, tapi daerah Sumedang anu ka jero. Aya deui daerah nu mun ku aing di jugjugnya daerah nu rada Sunda tapi Sundana rada kasar gitu nya teu salemes Tasik, teu salemes Cianjur, Sukabumi, teu salemes Ciamis kaditulah. Dan nyaeta Karawang. Dih. Nah dih. Tah aya ciri khasna ku kata dih. Dih, maneh mah kitu dih. Maneh mah kitu dih. Urang mah da teu kitu dih. Da bae we dih. Nah, aya ciri khasna nyaeta ku kata dih gitu aja. Dih, maneh mah bet modal di dinya dih. Eta Karawang kadang-kadang ciri khasna kata dih nya terus teh rada-rada kasar. Terus daerah Jampang Sukabumi, ujang mah kamari modal nebusiat, namani bau. Namani busiat meni bau. Eta orang Jampang, eta lah kurang lebih sageda kitu nya, rada setik-setik mirip. Nah, urang Majalengka. Nah sawah nu ditonggo da Candi Rambet. Eta panan jukutna jarangkung. Lempeng datar gitu. Jadi saha eta nu digarawena? Sawah nu ditonggo eta nah Candi Rambet. Apanan jukutna jarangkung. Pigawe deh. Tah eta urang Majalengka. Eta urang Majalengka. Beda deui lamun jeung urang Baduy. Rada unik Baduy mah lamun nanaon teh sok di ngaranna sok ditasydid. Jadi tungtungna teh sok ditasydid. Nah, geuningan jalan ka Cipamokolan teh jauh keneh. Nah, geuningan itu geuningan can arasak. Atuh geura buru geura ala. Geuningan ari jalan ka Cipamokolan teh jauh keneh. Nah, geura buru-buru geura ala. Tah kitulah. Pokona mah eta we unik. Baduy memang bahasa Sundana Sunda buhunnya. Jadi Sunda memang anu kental keneh ku tradisina. Cianjur. Geuningan itu sawah teh Candi Paracul. Nah, bet kitu. Nah, geuningan da uling mah kamarin teu kadarinya. Nah geuningan ari maneh? Bet modal dina calana. Tinggetan kita logat pada. Pokona mah pernah aing ngedengeun suara logat terus siga gitu. Nah, nu penting mah kitu bye-bye. Jadi bahasa Sunda teh bahasa Sunda mah eta kene cuman logatna di tiap daerah-daerah itu memang beda-beda nya karena mungkin karena letah karena teu kumaha nu pasti bahasa Sunda itu bahasa segudangna bahasa nu patut kurang dimulai dan dilestarikan dibudayakan. Sim goreng giwah moan sampurasun. Bye bye.